Deui deuh. Si bogi lumping. Pe naon? Gua kasih rere henteu. Jawan boy, jawab meureun sateh ah. Bogoh udag ulah ngalopean cadi tanah oke urang mundur haha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik di jeung Saldi di channelna. Oke barudak akhirnya Saldi arek konten reaction ke itulah nya. Reaction chat nu lucu bangsa nu lucu tapi ku Saldi arek di barbarkeun lah pokoknya namanya. Ayeuna Saldi arek konten reaction heula nu bangsa film challenge gitu mah. Kewelahnya ayeuna mah reaction heula lah. Oke, ayeuna Saldi ya neangan chat lucuna na WA na FB kaditunya ulah lucu unggul. Sok pokoknya mah tong poho oge naon subscribe. Oke, tong poho subscribe tembuskeun lah menta ayeuna tahun ayeuna lah kana 4.000 pun heula 4.000 jam tayangan tembus mah bantu channel ieu berkembang lah nya. Oke, langsung nanya reaction. Oke. Aya yeuh. Woi Johnny, lo itu sadar gak sih? Lo itu cuma dimanfaatin sama dia, cenah. Alhamdulillah. Akhirnya dimanfaatkan si lain ngomong alhamdulillah sih teh. Ih. Lah kok alhamdulillah? Akhirnya hidup gue bermanfaat bagi orang. Nya. Dimanfaatkeun jeung manfaat beda euy. Ieu manfaat teu makekeun, di dieu mah dimanfaatkeun, makekeun nya. Tong dahat lain teh hirup dimanfaatkeun kitu ku batur teh teh. Kudu maneh ngamanfaatkeun batur. Anjir kakarek kahijina karek awalan geus kieu deui. Aduh, aing lanjut. Parel cadi si Parel. Apa kabar? Sombong ya sekarang udah sukses. Teman lama dilupain. Mau minjem duit berapa? Jangan si Parel nya, jangan si Parel langsung to the point wes, langsung to the point sih lagi langsung pahameun, langsung peka bahwa selain ngecet teh kinyem ieu teh kinyem ieu tah, kinyem ieu nya. Sateh. Astaga, jangan seujon. Berapa? Nya 1 juta aja sob, bulan depan gue balikin. Adi sakirana rek pinjem duitnya langsung ngomong ti awalna. Euy gitu urang rek pinjem duit lah, kudu basa-basi heula. Da ayeuna aek basa-basi lagi da anger tunggu mah kada duit heuh. Lanjut. Bang, cenah. Iya, saya pesan charger Oppo, pas saya buka kok beda mereknya. Emang merek apa? Merek Odo. Non Odo euy. Odo, gak pernah lihat, coba kirim fotonya. Anjir. Tibalik. Eta teh tibalik. Sateh. Kuatkeun kieu moto teh boloho sama ih. Arek motokeun nya. Sing balik atuh sia teh. Hirup teh anjir sia teh ujang nya kacau tinganan. Lanjut. Di si Hiro ieu cenah. Bapak kamu tukang sate ya? Bukan. Karena kau telah menusuk hatiku. Gua bilang bukan tolong. Tah jajang si Hiro. Lamun aya nu ngechat kitu heueuh ngomong heueuh. Si enak anak gombal kasih lain teh Hiro si teh nya sing peka ari hirup teh nya heueuh. Cara tadi nu ngeuyeung duit kudu peka euy. Tuh, cenah ge bapak kamu tukang sate ya? Kuduna iya. Karena kau telah menusuk hatiku. Aduh, cenut. Lanjut lah. Kok dihapus?
bikin penasaran aja. Gua suka sama lo mau gak jadi pacar gua? Hapus lagi aja. Perih, hati perih. Seteh, ih. Anjir, perih eta aduh, kumaha urang posisi di si eta nya, anjir mah teuing anya. Naik ngajual dina hotel 4 bintang sugana nya. Lanjut. Aya deui deuh. Si Bogi Lumping. Naon? Gua kasih rere henteu. Jawan boy, jawab meureun sateh ah. Bogoh udag ulah ngalopean jadi tanah oke urang mundur haha. Jawab atuh, sakirana jiwa jalumah ulah main tukang anjing. Bisa dituar goblok. Hayu. Oh iya tah. Iya. Dijawab ku si ieu nya. Lah kunaon sia? Pira ngalopean anjing aha ngajak ngakak maksudnya. Pemain FB pisan maneh mah. Mikir goblok siapa sih rere kabuk aing? Henteu. Tapi mepet wae bae. Di mana si ayeuna? Di dieu. Pertengahan jeung aing emung pertengahan emung. Apalah si lain ayeuna ka dieu nya manehnya ayeuna kan ka dieu. Pasti beak-beang si lain ka dieu mah nya. Tempoan komianana nya. Anjing, naonna? Nu dituar nyeri atuh. Tuar we tangka gedang. Tangka sampe ku si lain jeung sontoloyo nya cocok kana sama ngeunah eta. Daripada ayeuna tuar-tuar jelema bikin dosa mending ieu mah tuar tangka gedang nya si nanti si daunna jeung tangka sampe daunna cokot prot jeung cocokeun jeung sama puguh-puguh meunah mah liwat-liwatkeun jeung amang liwatkeun teh lanjut aya dieu nya. Aku pengen bobo tapi nggak bisa. Bobo lah. Matrai juga balik. Matrai. Tanda tangan dulu kamu janji nggak lakuin aneh-aneh. Di tanda tangan si goblok mah. Udah tuh janji. Astagfirullah. Si eta arek sare oge kuat ke ngaji matrai kitu nu guna prebuan komodi ayeuna si ieu na meureun arek bukber arek reunian jeung alumni SMP, SMA, SD lah SMA. Arek reunian pan pasti meureun aya awewean. Anjir oke meureun lamun si eta arek jadi arek bukber ke manehna nya pasti mere matrai anu cepean anu 100 ribuan we rada ketat heuh. Kuatkeun kitu anjir nek molor oge sih teh ngapa molor atuh bala make mata ya deh. Lanjut. Pertama nih ya, kalau dia minta nomor kamu kasih aja. Nah kamu kalau di WA jutek, jadi kalau ketahuan istrinya kan yang gatel suaminya. Lalu kalau kamu diajak makan mau aja tapi jangan sampai yang kenal. Dia tahu kamu orang makan berdua. Yang terakhir kalau kamu udah di chat istrinya, kamu jauhin tuh. Terus ngambek sambil nunjukin chat. Kalau istrinya chat kamu, pasti lakinya ngerasa bersalah sama kamu lalu enggak peduliin istrinya. Sekian. Eta si lainnya. Arek ngajarkeun selingkuh atau arek nulis alur cerita ajab sia teh kuatkeun muru sateh eta ngetiknya Gusti nu Agung. Lanjut. Jadi aku ada 2 tiket nonton nih. Wah asik dong kamu bisa nonton 2 kali. Anjirnya cek amangnya. Tadi kudu peka, sehingga kudu peka. Matak si ieu ngechat aku ada 2 tiket nonton deh. Si ieu teh yang nonton jeung si lain teh yang nonton nya. Ayeuna wah asik dong kamu bisa nonton 2 kali. Astagfirullahaladzim. Namun si ieu ngechat aku ada 2 tiket.
nonton nih, tas lainnya kudu ngecek kieu. Oh asik dong, bisa sama aku nontonnya. Gitu si lain teh lainna ayeuna. Wah asik dong kamu bisa nonton 2 kali. Aduh. Si lain teh nya kudu peka, jamai kudu peka. Mungkin Agung. Lanjut. Ayonya. Lu keluar tanda tanya. Nitip dong gua. Enggak. Lu mah nitip mulu. Ribet gue, gak mau bodo amat. Bukan nitip apa-apa. Gua cuma mau nitip hati-hati. Aduh. Si Ica euy. Bawa motornya. Tadi kan hujan jalannya licin banget, hati-hati. Eta jangan lalakina nya, Eta si Ica geus perhatian gitu. Ada si lain pikiranna, si aing peka anjing pokok. Si lain teh lain nitip. Memang si teh nitip seblak di 2000-an lah. Bagus teh nya. Oke, barudak jika diheula-heulanya reaction anu WA jaga di chatan kala itu nanya. Pokoknya mah resep subscribe nya, subscribe. Waduh, subscribe nya. Like oge, share ke bawaturan mandeh nya reaction